lah. Allahumma naon ya tadi? Allahumma aja si mana jalalala wow erek mualamun muarek ke jalan ande ya tuh. Untungna ngaran-ngaran jalma di kitu kan digerawakeunnya reuas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Eta mah doa we sewa. Pondokin lagi. Lu cuma lah tingali ka suka miskin emang disiksa di ditu. Lain naon atuh pembentukan mental. Berarti kita ngaji berarti baheula ngajina can lulus. Akhirnya di ngajikeun deui. Nah, makanya mudah-mudahan murang kali di urang sadayana sing jalankeun jalmi sukses. Amin ya rabbal alamin. Muta'alliman didik murang kali urang dina masalah agama. Banget ku penting-pentingna ibu. Punten dina agama mah dina ngurus anak paling diperhatikeun. Lain saukur tos borojol kalam dunia kieu kagok kaluar mah bisa diasupkeun deui nya jang. Moal ieu mah ti keur nyieunna wae geus aya aturanana minimal lamun bade barang damel kudu ngadoa heula. Osok ngadoa Bapak osok. Itu apa? Iya tolong incuan. Kenapa doa kitu wae? Baca doa-doana teu kudu panjang-panjang. Memang saya nama baca Yasin, surat Luqman, surat Waqiah, sampai meh kitu teh. Tapi nya terame sih gana. Terame. Atuh baca doana nu pendek. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Allahumma jannibna, Allahumma ya Allah jannibna jauhkeun kami di mana tina godaanana setan. Kunaon make kudu ngadoa kitu bisi pasrek kitu sinareun bojo mungkin teh kaluar teh jadi anak kadituna setan ngiluar. Ku sebab meureun cai manina pacampur jeung cai mani setan begitu borojol ka alam dunya jeung rengna budak urang teh jalema tapi akhlakna akhlak setan. Kunaon teu ngadoa makanya doa heula banyak. Doa heula besok malam Jumat kan siap bertanding. Ya, yang tidak siap silahkan sarung tinju yang sudah simpan dipakai lagi bila perlu minum jamu dan yang lain sebagainya. No gatawan aon lah ya ari nu ngorang-ngorang kawas abdi mah teu kudu dipitah. Memang pagaweana naon deui. Oh kayak Pak Ustadna kan ngorang-ngorang di dieu teu kudu dipitah eta untuk guru Pak Ustad pahalana badag. Alah pahalana oge da digali. Komo deui pahalana badag. Ya ieu sepuh-sepuh ieu, Pak. Sunat Rasul salat 2 kan berat, Pak. Salat qiyamul lail berat. Salat wajib ge loba tinggalin. Ya atuh eta lah nu genah-genah eta. Sepele tapi manfaatna sepolo eta. Siap, Pak? Itu ya, hasil jamu. Nah, ya. Ngadoa heulangan kitu meureun pas rek kitu teh. Nah. An hasil pangaosan di DKM Al-Ilas oke kedah ngadoa lah. Allahumma naon ya tadi? Allahumma aja si mana jalalala wow erek mualamun muarek ke jalan ande ya tuh. Untungna ngaran-ngaran jalma di kitu kan digerawakeunnya reuas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Eta mah doa we sewa. Wajar begitu budak da guru ka alam dunya lain pinter ngaji ngan dusiat. Ayo. Salah doa kadang-kadang Allahumma barik lana bima razaqtana wa eta mah doa barang dahar. Doana barang emam begitu porocot budak da guru da ka alam dunya lain haus ku ilmu ngan barang dah. Doa kolot doa heula nya baca doa tapi dah jangan kena tuh apal atuh naon we tina Quran apal naon apal kulhu jar heuh ge da sarua eta ge tina al Quran keun bae apalna kulhu ayat kursi apalna ayat kursi ari moal ngambek mah pamajikanana.
Kursi ada emang aing kuring sia dibacakeun ayat kursi. Nah, eman ayat kursi Al-Qur'an sanes. Al-Qur'an nya kudu make kudu sieun Tapi identiknya lamun ayat eta dibaca biasana nate sok. Udah jam ngubaran duit lain. Jadi bos naon macakeun wae eta da aing teh kasurupan teu. Nya saha barinana oge da ibu mah teu kasurupan. Baca doa kulhunya. Kulhu baca apana kulhunya kulhu Pak. Geun bae doana ngagunakeun bahasa urang. Da eta mah sanes natepan teu sawios-wios jadi meureun sampe kitu teh bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Asing mana kieu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meh rada pantes, rada panjang saeutik nah Bapak tamahan kawas kori tadi Shadaqallahul Azim. Itu tamahan yang ngagunakeun doa bahasa urang. Ya Allah mugi Gusti abdi bade kitu. Mudah-mudahan itu abdi sing ngajantenkeun wasilah murang kali abdi soleh aper. Euy, ngadoa ulah kakabah eta teh. Masuk siapa ngadoa siap? Siap tuh. Emak mah teu kudu ngadoa si bapak. Teu kudu bapak, emak mah cukup di make up saja. Ari boga duit. Nah, ari henteu mah tong maksakeun mah nya areng ditempel-tempel. Bos baheula aya remukan bata kana dikieukeun, aya kenteng kanu kieukeun. Aya ieu kalapa teh naon ngaranna teh? Hah? Kalapa nih ngaranna? Kapas. Kieu-kieu. Kapas. Kosoknya punya. Pepsoden atuh pan genah meureunna lega doa heula salaki. Eta waktu di alam dunia lamun urang kamu geus tong nerangkeun kadinya balik deui ka babanak tadi padang kieu. Terus deui lamun urang rek nyieun anak lamun hayang anakna cerdas wayakna kudu keur hayang dituna. Kade sok aya bahasa kieu. Jang ieu mah tama kaluman we. Nya wajar anakna teh pas kaituna teh begitu borodal ka alam dunia kurang mecin. Kunaon eta? Kolotna maksakeun ieu mah tama ngagugurkeun kawajibane tama teuing we jang tama teuing. Ya wajar anakna lamun hayang cerdas kudu keur hayang pisan. Mungkin budakna porojol ka alam dunia cerdas jadina. Geus kagok porojol nya. Kumaha tuh? Nyieun deui kan pahalana ageung. Ketika hamil peutingna diitung jalma qiyamul lail. Beurangna dihitung jalma puasa sok sanajan jalma hamil mah nya pagaweana ge barang dahar wae nya siangna dihitung jalma puasa selama ibu hamil 8 bulan eta berarti 8 bulan teh unggal poena puasa we terus peutingna dihitung jalmi anu qiyamul lail sok sanajan pagaweana peutingna sare we jeung sare lamun teu sare ibu hamil mah nyerekan salatina segala dibahas kabeh. Engke di mana porocot murang kalina lahir begitu menyusui 1 sedotan anak itu pahalana 1 kebaikan. Coba lamun budak urang nyusuna ti KSM sabaraha kebaikan eta nya sedot hiji kali-kali lah waktu nyusuan murang kali teh bawa kalkulator sedot. Coba munti ka SMA sabaraha ratus ribu kebaikan. Wah atuh meureunnan kawas gedang moal. Buktina ku bapakna oge geuningan teu naon-naon eta. Yang teu wa pisoluhu fi amain menyusui itu batasnya 2 tahun. Ya, makana pahalana ibu hamil dan menyusui teh ageung teu? Ageung. Hoyong hamil deui.